dawala anu parantos ngagoloh-goro ti corona aya nu nyanak ti awang-awang cahaya anu ngawujud jadi manusia unirahangan dika dawala anjeun jalma anu tetua jeung teu dosa memang kitu numutkeun skenario yen tetep kudu ngalibatkeun jalma anu teu tua teu dosa sabab moal kapanggih asli lamun kabeh teu ngalibatkeun diri sabab keagungan pangeran anu sakitu seueurna para robuna para pangurus anu sakitu teu eureun-eureun dina sumujudna ka Gusti nu kagungan kabeh hartina aktif kabeh hartina ngalibatkeun dirina nepi ka ngawujud nu jararadi ayeuna mangsana keuna ka maneh pisan seolah-olah sekeseler kaula dawala memang meureun kudu kieu jadina perjalanan hirup jeung romantika kahirupan waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya kulit patepung di jeung kulit daging patepung di jeung daging tulang patepung di jeung tulang getih patepung di jeung getih urat patepung di jeung urat kalayan kodrat irodat anjeunna widi anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna mujizat anjeunna hikmat anjeunna cager maneh dawala damang teu sakara-kara lilir yang merbangun lilir ia merbangun kayang impen sare sakedapan aduh di mana ieu teh di hiji tempat akhirat sanes akhirat nah geuning akhirat teh dunya keneh nah ieu makhluk naon seungit kastori angin-anginan kakara aing ngamuk kastori kieu nya lisah mana ieu lisah beda alam minyak lisah beda alam kumaha sabab alam maneh jeung alam kaula geus beda kayak tadi kakuping ku abdi teh ieu teh di akhirat geuning dunya keneh akhiratna beda sabab alam akhirat teh beda-beda ngaranna di alam akhirat teh loba deui alam di antawisna alam barzah alam malakut jeung sajabana hei seueur geuning alam teh nya saha panjenengan teh ngaran kaula sumuhun tunggal ulah tunggal tunggal mangan hiji tunggal keneh maneh kaula maneh lamun diukurkeun kaitu nama maneh teh anjeunna keneh kaula ge anjeunna keneh
sabab maneh jeung kaula jajadianana keneh. Jadi alam akhirat maneh ayeuna teh nyaeta alam akhir tina pagawean maneh nu tadi ayeuna karasana. Sanajan maneh menang kapeurih tapi karasana ayeuna ti ayeuna kaharep maneh bakal tenang jiwa raga maneh bakal tentrem jeung ayem ngandek nanyakeun heula dawala ke geuning uninga kangaran abdi memang apa dupi salira teh kumaha pencakakina ya jeung abdi maneh teh boga bapa abdi teh gaduh bapa saha nya Semar tah Semar teh boga bapa Semar teh kagungan Rama kaula Ruben lain Ruben kaula ngaranna kaula teh Sang Hyang Tunggal bapakna Semar jadi kaula ka maneh teh incu Gusti ieu teh aki abdi alah ai aki ngora keneh jeung kasep ai aing incuna goreng patut nya sabab kaula geus beda alam geuning di ditu mah anom wae da di ditu mah eueuh nini-nini eueuh aki-aki rekep deng-deng papak sarua di alam mana di alam katunggalan. Oh jadi ditunggakeun mah teu aya nini-nini teu aya aki-aki hartina rekep deng-deng papak sarua sarua kabeh pada tunggal makhlukna. Tah lamun maneh hayang salamet dunya jeung akhirat pek geura tunggalkeun kanu kitu kanu kieu oge da kabeh oge tunggal makhlukna maneh ulah wani-wani nyaci ulah wani-wani ngahina jeung mitnah ka batur sabab eta anu disebut batur ku maneh teh sabenerna mah tunggal keneh anjeunna. Hei jero ieu dalam kaum jadi tunggal keneh teh tunggal kunaon maneh pangna paeh dipaehan kusaha ku Arjuna ayeuna hirup deui hirup dendam teu ka Arjuna margi abdi mah nguping katerangan naon yen hirup mah kudu ngahampura ka jalma anu geus ngadoliman urang bagja dawala batok bulu eusi madu maneh panginten mana kitu ge eta teh kapangaruhan tuluy nu mangaruhanna teh dipercaya. Jadi hartosna teh nemongkeun anjeun Gusti Arjuna teh lemah jiwana nu mawi ngadua we mudah-mudahan juragan Arjuna teh cing jemar cing langkung iman takwa ka pangeran datang tosna oge upami dihongkeun mah ku anjeunna pangih jeung aslina da moal pasti bakal boga rasa kaduhung nu mawi ku abdi bakal dihampura. Aduh nuhun dawala ujian maneh ku sakitu ge geus katarima tapi maneh teh kudu ngalibatkeun diri ieu kajadian teh perlu rengsek
sabab lamun teu direngsekeun bakal terus-terusan fitnah ka kulawarga maneh kan tenan kula nanging saha pengacara na abdi teh da puguh naon atuh nu kudu dipake buruh abdi hartina teh kudu rangaek memeh tanukan abdi teh nya pengacarana mohon keun we kaula aki maneh nu jadi pengacarana aki teh advokat ongkoh teh advokat naon advokat teh geuning sok dijus apuket tama atawa nu hajat penginten pan eta teh nu hajat teh kagungan advokat alpukah eta mah atuh nya tong heureuy aki mah tiis nya nuhun atuh aki berat nyuhun berat nanggung ulah mung kedah kumaha ngarengsekeunana keuneh urang manunggal teh ya parkirna teh dina kamanunggalan parkir didinya lamun teu parkir dina kamanunggalan urang bakal kalunta-lunta kumaha cara sangan katangtosanana maneh kudu ngalalakon enak rengsekeun ieu pasoalan jang dewek jadi artis nya jadi selebritis dek ngalalakon aing nya manya nu boga lalakon pe ka orang ngonyol kieu goreng patut atuh cingkasepe sapertos Dede Yusuf nya hayang maneh disalin kan tenan bener muhun peureumkeun panon maneh ayeuna ngan omat ulah terus hees moal nya Sang Hyang Tunggal Watak wantos sacidu batu sakecap nyata salamina aya dina kamanunggalan ieu dawala leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata jadi satria kasep ngarempereng koneng nu recah ya sesekar ninggal nu recah ya sesekar ninggal caka aya gilang gumilang dawala alah abdi ya sabak awak maneh ya nepi ka ginding kieu ya aing teu make karemong aduh eyang pula berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana ieu abdi nya moal disebut ayeuna mah abdi teh nya wujudna geus robah sifatna ngan asma maneh kudu digenti sawios asma mah gentos ku mengi lain asma batu kieu mah asma teh ngaran jenengan oh sumuhun atuh tos dawala sutisna ngewa atanapi abdal dawala Abu Bakar nya eta mah Bupati Bandung Barat atuh sumuhun kinten-kintena saha atunya
Raden Putra Bambang Dawala Anik Wijaya Kusuma tong eta atanapi Dawala Eko Patrio ulah saha tuh pinggaraneun maneh teh Bambang Suryaningrat Suryaningrat aduh Surya Hartina Cahaya Caang maneh teh sabenerna mah ge goreng patut maneh teh teu ningrat jang kakaranya ho aing mah geuning teu gedean nya teu sangka baheula mah aing di lemur teh jadi lebe nya ningkat jadi lurah nya sugan kan jadi camat nya Lurah Cilangu Pasir Langu genah lamun make eta ngaran saya cekap lah nya cocok gitu nanging kumaha ieu abdi tos kieu naon pagawean abdi ieu anu bakal ngahasilkeun jeung nyalamet lamun aya keur kauntungan sorangan mah ieu mah hayang kauntungan balarea we kauntungan nagara jeung bangsa kaula alus wayahna maneh teh saat sana ngarengsekeun ka Arjuna supaya aya pangwarah ka Arjuna ngan omat tina ngawarahna ulah aya dendam hate ieu mah supaya eling we jadi doa teh buktina dina gawe maneh nyaeta pangwarah lamun tina dendam engkena yakin bakal loba murang maring anu temahna jadi tindakan anu anarkis lamun ngayakeun tindakan anu anarkis engke bakal kanyahoan ku batur bakal kaciri lemahna maneh teh jiwa da kedah profesional atuh tah eta sumuhun sae samemeh maneh init kaitu wayahna maneh kudu boga heula pamajikan gaduh bojo wah gaya daek ke jelema sangsara kieu bogoh moal nempo hartana engke ge ku nempo rupa maneh bakal bogoheun eta awewe urang mana urang Pasir Langu lain urang Cimareme lain Batu Jajar lain Gana Soli lain Gana Sasmita lain atanapi Gana Serongeng geus tuh di negara Purbakansana aya hiji putri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nuruban ayeuna teh bapana eta awewe kakara boga minantu tapi kajelema anu bisa ngelehkeun patihna tah wayahna elehkeun ku maneh tangke maneh bakal menang idangan atawa hadiah Nobel lain putri anakna tah kitu asik jang teu sangkanya tayeu bukti ka jelema anu sadar ka jelema anu sobar ka jelema anu teu dendam ka jelema anu sok ngadoakeun ka jalma anu ngadoliman urang buahna maneh bakal menang widadari nyaeta putri geulis ti nagara jig hayang naon maneh di dinya mah sabab
eta negara bakal diwariskeun ka maneh Gusti Cilangu teh kana mio we berengbeng nya ka jalan-jalana moal ngapalintangan we kitu kana galeng nya parkir motor teh moal dina make tempat parkir moal di mana dina tihang listrik digantungkeun nya atawa dina parangong waluh jik maneh geura ini sumuhunda atuh sagala rupiah oge kedah sareng ilmuna sepuh naon kedah sareng ilmuna jeung aing ngaran Bambang naon tadi teh Suryaningrat aya sorak ieu teh naon nyaeta kudu dirobah sing rada ngeunah we meusan kumaha sok kokotor nu dina ti koropikeun dehemkeun aduh sok ngomong atuh tuluikeun ya untuk tina pangkal kai pang dikitu-kitu atuh ngewa aduh cekap sakirupina cukup adek-adek kumaha kadanguna ieu sora kaula cukup nuhun geuning loba adek-adek diseueur di antarana Ade Ari Ade Dodi Ade Karsa Ade Rono aya syukur bagja kumbayangan sareng adean deui geus cukup loba teuing maneh teh saya dupi ilmu tah ieu meureun anu disebut laduni teh anu jarang pisan keuna na ka jelema naon sagala rupa jeung ilmuna hayu kapan eyang tadi sanggup jadi pengacara maneh keun bae di mana nyarita meureun eyang nu nyarita ngan maneh ulah mawa karep sorangan jeung cing bener susuguhna ka eyang naon atuh nog hayang dawegan cikopi pahit kupat lepet nangtang hujan kupat lepet tang kolentrang teuing jadi aing kabawakeun tang angin maksudnya leras jadi eyang dek manunggal jeung wujud hidup dek asup ngabaju miraga sukma ka hidup oh saya mana sok mepek bayu maneh mepek bayu teh ulah ngarenghap dina waktu 3 menit atau 5 menit mangga polongpongkeun jalan keur eyang kosongkeun hate bersihkeun hate mangga lajeng ieu kamanunggalan lebet kana gua sarep bae kita kan saya bejanaya saya marah cenah kan saya aduh kabeneran neneangan nu jadi adi beureunya tetehnya kadulur
dengdelet teng tumila reungi tuma dengdelet teng tumila reungi tuma oh sayang boneka cantik dari Singapura boleh dilirik tapi ada lapur ngiring galangkung ke sakedap rusuh sakedap kurang ngobrol heula rusuh nanti aya waktu seueur keneh kapriyogian sakedap we urang ngobrol rusuh maka beurang ke bisi teu boga ongkos ku kaula diongkosan duka pemi kitu mah euy dewek teh jadi sulang seling hirup teh euy da jelas ieu teh getih si dawala anu nyak cerakannya deuleu di mana pirag-rageunana milarian naon dulur ulah saha dawala ngaranna dawala pangna di teangan bangsat dawala teh bangsat dipaehan tak kudu boga barang cecermet duka di mana ini mah ayana dede dituding maling ulang dulur abdi teh jadi sulang seling teh da kaedanan ku dulur da atuh da geus teu kumaha jeung dulur ngaranna ge abdi teh sakapeung ngaco hirup teh ngan rada karem bawa aing disebut gelo teh eta kitu sakadeung eling deui sulang seling abdi teh dedeh dupi salira teh saha teh ngaran kaula Bambang Suryaningrat wah hade ngaran Bambang Suryaningrat di mana teh kaula teh sabenerna teu puguh panumukan kieu apruk-aprukan ieu anak jalanan alah tapi kasep ge gini putra menak ieu mah tapi kaula teh teu puguh bapana ieu teh teu puguh lemur ke dupi eta kangguan dangdanan kitu di mana warisan baheula uluh warisan ti Parurah Adi nya warisan ti Palili nya ngan warisan di Palili teh dipiapikeun ka Mang Dasri ku Mang Dasri dibikeun ka Yusuf gitu tuh aya mobil dewe ngaliwat haduh jadi pangna dipaehan teh dituding maling ulah kudunungan ngaran-ngaran nasib anu leutik ulan eleh teu meunang eleh lumpat teu meunang lumpat paribasana dendam abdi kadunungan mangkani eta teh diasuh ti lelemut ti akod-akod ti jamon bolon ti ongklet ti lelemet ari geus gede teh mulang tarima pajar abdi puak paok nya anu jadi korban mah pun abdi da abdi mah kaburu lumpat jauh dede kumaha mun pindah ngadunungan abdi mah kajen teuing pamulikeun motor rek ngojek we jeung tibatan kudu pindah dunungan jadi halorea ngadunungan ka Arjuna moal nyangan hate mah ditu keneh maneh teh tong sok kitu eta mah keuna harewos mah nya kitu kulan ngaran maneh teh cepot bapana Semar adi nu dipaehan dawala ai ngeunah abdi teh boga adi paeh teh sabab warisan ka abdi kabeh
tanah ayah sabaraha hektar tanah Semar teh 7 tumak setengah iya anu 3 tumak mah keur digadekeun teh eta tanah sakitu itu ulah sanggup lamun ngadunungan ka kaula mah enggak asa buru puguh we sabulan-sabulana hayang sabaraha sabulan nya sabulan mah hayang 30 poe we anger lain ieu mah gaji duitna adi mah hayang nemongkeun heula gawe we aden nya nemongkeun heula gawe sakira-kirana goreng atuh adi pangnyarekankeun abdi moal aya mah ngandungan ka sasage bakal getol aya mah nya gitu lah moal belang betong moal nampi jaipongan aya mah dia aduh ampun heuh atuh lamun kitu ngan abdi teh pangmaleskeun ulah pangmaleskeun naon kana kanyerian dulur abdi ka saha ka Arjuna lain males tina ngewa ieu mah pangwarahkeun supaya manehna teh eling ulah loba teh kapangaruhan kudu sajen kapan ku pangeran oge geus dibejaan dina ayat gini anu sok haharewosan kana batin urang teh nyaeta ti golongan manusia jeung golongan jin nya minal jinnati wan nas gini surat naon teh dina surat Anis gitu Anas kaeta surat Anas nya uninga ada di surat Anas di mana di Subang seueur geuning Anas ganas eta mah teu aya nya ai ganas mah teu make surat ngange kumaha handayat omat butuh ganas di truk geuning eta suratna aya nya sakitu hayu tuturkeun kaula sae kaula terek nanyaan kaula terek kawin di teh ka putri raja nagara anu disebut negara Purbakancana mangga kulan ngiringan we abdi mah asa kitu we pangmaleskeun sarengna deui abdi teh pangneangankeun anu ngaran dawala boh bangkena boh hirup keneh keun dibantuan ku kaula engke asa kaula anteur dek kawin heula ngiringan deh ngiringan iya ya dek nanyaan we oh eta teh geulis eta kan pibojoan kaula teh geulis putri raja sugana tuh abdi ka indungna apa ni indungna mah aya baru salakina mitoha kaula iya urang paehan heula we hayu tuturkeun kaula siap dah lapar iya bari eta we saja jalan abdi rek ieu aya walungan urang useup heula nya Den hayu ya urang useup ya pancang kilung gupan papato